Ayeuna loba jalma siga anu rame. Padahal jero hatena nahan kasepian. Lamun baraya asa kalengitan dina suasana waktu nu katukang anu dirasakeun ayeuna. Coba nu ieu lain anu keur karandapan. Tahun 2026 ayeuna manusia beuki gampang komunikasi. Tapi hese nyambungkeun hate anu sabenerna. Sok tinggal chat loba di media sosial, follower loba, tapi waktu penting datang loba anu ngarasa hatena kosong. Anehnya, urang bisa ngobrol jeung ratusan jelema di HP, tapi teu boga hiji jelema oge anu bener-bener bisa ngadengekeun isi hate. Manusia modern ayeuna capek jadi aktif, padahal batina keur menta jalan jang katenangan. Loba seuri dina story tapi ceurik waktu sorangan. Bisa jadi kasepian ayeuna lain soal teu boga babaturan, tapi soal teu aya nu bener-bener ngarti kana isi hate jeung teu asa safrekuensi. Lamun anjeun pernah ngarasa sepi di tengah ramena dunya, sok mimiti rubah neangan babaturan safrekuensi anu bakal ngubaran hate lalaunan kuno hal-hal nu positif. Follow akun ieu sabab anjeun keur teu sorangan. Loba jelema nu keur neangan katenangan batin nu sabenerna. Mugia manfaat, hatur nuhun.